Gerak perang hidup tumari makana kodrat tim kodar nanti lahir robi hati. Jenuk waktu nurhayu ning amangsan waluya kiwani lekasan kedalisan. Siraman bebersih susuci anaki hidup diantir. Diantir di dama-dama ke asih jengkanya hati buramah hidup anaki. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nasta'inu ala umuri dunya wa din. Innallaha kharajaku julqatil matin. Innallaha kharajaku julqatil matin. Innallaha kharajaku julqatil matin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Ibu hadirin dimuliakan ku Allah. Anu kesimpulan dihormat langkung dipayun. Mangga urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Muga ka Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sinar kehormatan simkuring atas nami ti juru rias kali rombongan ngatur kadabunullah seperti kabingahan langkung dipayun ada hapunten kasuhun bahwa sekarang jarang sapakan hapunten ti simkuring bilih kakirangan seueur ageung pisan kalepatan simkuring taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamakum kebahagiaan tur kasucian kebersihan dina Ramadan ieu mudah-mudahan yang dini nu gelis kawati-wanti enak kawinantina diantir ku apa jeung kumaha hidup anak ieu enjing baris di istrenan ditikahkeun gitu tos sawawa tos dewasa tos teu murang kali deui tos sanes lalagasan deui panganten enjing tos bade aya nu ngiket mudah-mudahan urang saling munajat ka Allah urang doakeun ieu calon panganten nang dini sakali sing dilancarkeun ku Allah amin izin Allah amin sapa paosna teu aya halang harungan amin ya robbal alamin oge teu hilap nu tebihna nu catetna wargina ieu keluarga besar Bapak Asep kali Ibu Ina hatur nuhun kana kasumbinganana mudah-mudahan lengkah saur paripaos tekad emutan sanes kantana mudah-mudahan dibalas ku Allah ku kasayang amin ya robbal alamin simkuring atas nami di maksud Bapak Asep sekolah wargi ngaturkeun ribu nuhun sakata kabingahan oge mangga urang sami-sami laksanakeun dina tata carana pangitan ku simkuring baris dibahas. Bapak Ibu hadirin hormatan simkuring langkung dipayun pangitan pada siapuntenna neng dini dinarlin Diani alhamdulillah kita dia baris diibakan susuci bersih sakumaha urang gagaduhan ya kai bersih mah pangitan berpikar seperti hoyong ku nabi urang ku rasul paya ambia oge para sahabat sadayana susuci teh dipentingkeun diwajibkeun kanggo urang selaku umat beragama oge teh hilap oge simkuring tawasul ka Allah ngiring jajab dingah karena ini mudah-mudahan dilancarkan ku Allah izin Allah amin ya rabbal alamin. Pangarsa Bapak Asep kali Ibu Ina tihila pangitan simkuring aturkeun nuhun mudah-mudahan ini dipaparinan panjang yuswa sehat kali dilancarkeun kana pamaksanana oge diwaler ku Allah dibales ku kasayang ti Allah amin ya rabbal alamin. Kula oh esna ngagejliknya oh Bapak Saeb Bismillah sasarangan kawitan kurang sedayana banget Bismillahirrahmanirrahim. Gerak hidup tumari makana kodrat jeung kodor nanti lahir robi gerak munajat ke Allah bismillah niatanku hidup anak neng dini nugelis kawati-wati endahna kabina-bina mudah-mudahan malah mandar Allah ningalikeun hidup kana paniatan patekana di hidup anak digendeng ku ibu ramah hidup ku ikhlas jeung ridho lillahi taala anak pada sok gerak papahkeun gerak lengkahkeun jeung mama sasarangan diantir sing teu nengludeung anak maka bismillahirrahmanirrahim apa ditincakan hidup warna-warni mangrupikeun warna kahirupan keur hidup anak nu baris ditincak ku hidup jeung calon-calon hidup mudah-mudahan diantir ku kaulas ku pamasan apa hidup anak bismillah bismillah
abdi kerinduan sareng keikhlasan mama apa sampai apa mahalanya di rumah anak king nugelis kawanti-wanti elah kami ngabdi anak neng dini munjung lain ke gunung tapi munjung kudu ka itu anak sok di kumah heula sampean anak gelis sok di kumah sampean mama ujungnya jempol sampean ini si ikhlas meninggali sun kedua restoran si ikhlas neng si ikhlas nasi lapus seperti lapuanu canak depan dan sampean anak terus diminyak segitannya gelis bulan gubrang ke alam pawayangan mama kuning digegemahan tapi memakanya diketukkan karena hapun tanu kasuh jangakeun kebodohan jeung katalingahan abdi jangakeun kalapatan abdi surpri paosok aya sakalimat ngalawan ka mama ngaketrika mama hapunten mama hapunten ada jembar haput kakak abdi gerak kecelakan jison cakana punut abdi doakan abdi jembar semangkah naon rudi sebasi inah mawadah warohmah mung izin di mama sareng apa bismillah berhala anak king didoakeun ku mama sing teu neumudeng bukakeun panto karaharjaan keur hidup anak king niatan ku hidup tuturus nanti mama keur hidup anak king didoakeun meninggali bersih hati mama ngadoakeun ka hidup anak king padahal hidup geura lengkap geus tekad jeung paripola hidup anak king tatapakan ditincakan agama jeung dari gama keur hidup anak king kade anak king kade nitip mama nitip anak king kaimanan jeung ketakwaan ketakwaan ka Allah ku anjeun anak aku mama didoakeun mama dongengkeun mangga mah dongengkeun kana panguping neng sok dongengkeun ku mama doakeun ku mama tapi muja
sok kurang dirajah bukan hadinya cepengan panangan ditangkep apanya doang apa geura tampi sembah sungkem abdi apa sakedal sakalima pajuhun pangapunten kanuli inggih kersana kawan tiwa anti nun Gusti nu maha suci ngahakeun karyan kawagahan duh anak iing duh anak iing wajah teman kuliah teman anak iing dianti-anti kita tadi di lengan kesimpangan beral hidup geramian beral hidup geratana sapun apa yang aku sepasungkem abdi apa nyapunten abdi naon kalepatan naon hilap abdi syukur paripos abdi sok dia ngalawan ke apa sok dia ke apa mau ayeuna mah cenah hapunten abdi paetan bersihkeun di dalam kelepatan abdi apa geura dongengkeun kana panguping abdi apa doakeun abdi apa beral anak didoakeun ku apa jeung ku mamahida anak dengan jeung ludeng lain bohong jeung carita anak geura lengkakeun naon sakinah mawaddah jeung warohmah keur tatapakan kita panak Ibrah apa ikhlas Ibrah didoakeun ku apa dianteur ku bersih ngagali ridho dianteur anak dianteur ku apa bismillahan ku hidup ada bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sok apa dongengkeun apa kaputer apanya alhamdulillah ini ngadat deui paetan sareng apa nyanyat tempat pangibakannya mau di ISD silokana sepertos tadi paetan apa di paling dia Pak oh seperti ISD bakal ini cali mamah kali ini apa kali ini tuh kan yang rencana kan mamah mayunan cai mah cai seperti semuanya dan malah sok nyerat cai mah dikucurkan tilu kali kucuran tilu kali bismillah terus aja didoakan sambil bismillahirrahmanirrahim susuci mening gali kawetun ya Allah ya Gusti Maha Suci kira pucurkeun kanya dinten ada dicepeng masakan mah didoakeun bade disun mangga cipika-cipiki mangga pokok alhamdulillah apa kapair Pak biasa karena badan, oke biasa karena lahurannya kucur bencana tekai nama takawai biasa boleh tahu gitu mau sami
atos kok atos terus teh Iriska teh Yeye banget pamungkas di Nunung terus kayak Python sekolah apa dibanding bakal terus Raina kali demo Cendiki Sarah dan Dimas Bapak kali demo Bapak kedua Pak jadi Dimas makanya tetehnya tamu ikhlas dirangkul banget sok dirangkul kita wes sok kuat ikhlas sok ada sok suaminya kata teh doang Bismillah 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 pamungkas pangganja pangdoa diwargi sadayana mono terus langkung ke pangkahalang buka sepadan carang sepakan tuk dugi karena waktu sena pangitan nang dini susuci bersih apa mangacana cai ini nate koal paling dia bapak yang dini ngate papayan-payan sarang bapak sakumaha bade abdas silokan apa itu bersih susuci dipungkas ku abdas anaking mengasok kawitan tina panangan Beda agung sampurasun tutus langkung runtur-runtur rahayu-rahayu berkah waluya nitiwan cinu mustari linggang bangsa kuat aluya ampun runturan rahayu-rahayu berkah waluya berkah aluya anaki itisna hurip gerakan turun ayo amin ya rabbal alamin bukan alhamdulillah atas beres atas digeneng ayeuna bapak bari cacarekan ka putra bari dipakon kalapet mangan atas beres mohon
Rupina panginten tisip kuring sakitu ceka papunten pasuhun muga sapono carang sapakan. Hapuntenna tisip kuring wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya artos Bapak dina lebet